Ibu-ibu ulah wara garumelis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kalayan nyebat nyebut nyebit asma Allah nu maha welas tur maha asih, teu pernah pilih kasih kanu bungah kanu sedih. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap mewah di luhur, mikanyaah ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor ngagolontor kajungjunan urang sadaya, kiblat hirup urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu beurat kana salat nu teu heat kana zakat, ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekel sunnah, ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana, teu unggut ku kalinduan, teu gedag ku kaanginan, teu luntur ku kahujanan, caduleeh ku kapanasan. Urang mundut kanu maha agung, urang menta kanu maha kawasa, nyarandekeun diri ka Gusti murbehing alam. Moga-moga dina ieu pangaosan sing sae pangaosna, mugia dina ieu pangajian sing alus pangajena. Sabab nu ngaran hirup mah tong ngarep-ngarep urang diajian batur mun urang teu bisa ngajienan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihargaan batur mun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihormat batur mun urang teu bisa ngahormat batur. Matak Islam deuk diajian ku saha lamun lain ku umat Islam eta sorangan. Para asatid-asatidah, qori-qoriah, mubalik-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, Bapak Kiai miwa santri, hormateun simkuring, guruaneun pikeun simkuring. Ais pangampih pupuh lembur, Bapak Kades Kadus RW RT BPD Lebe tur LPMD, ibu bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan, kalayan ngabogaan pamaksudan. Dina pangajian ieu tinangtu boga tujuan. Tujuan pengajian sebenarnya kabeh lamun ditanya pengajian sebenarnya hayang naon. Cek bibir mah heueuh hayang ilmu, nganda cek hate mah hayang lalajo urang. Lamun bener ibu jeung bapak harayang ilmu entong nanya batur, tanyana awak sorangan. Hanas dipika hayang eta ilmu teh geus dibikeun tapi awak teu kuat. Matak loba jelema baroga ilmu tapi sombong ku ilmuna, berarti ilmu teu cocok jeung dirina. Gerak korehan dina Quran, gerak korehan dina hadis, namunang sombong justru pang dipika ngewana ku Allah jelema sombong. Iblis teh ahli ibadah, iblis teh ahli tahajud, iblis teh deket jeung Allah, tapi nah iblis teh jadi kakasih Allah lantaran ana khairum minhum, kami cek iblis leuwih alus batan maraneh. Mata keur jelema nu sarombong ta eta guruna iblis. Lain wel pan maraneh nu kitu teh. Sabab hakikat ilmu teh al ilmu nur, ilmu mah kudu jadi cahaya. Pertanyaan anak samemeh urang ngoncoran batur geus kaoncoran acan awak urang ku ilmu urang da acan. Kabeh nyaraho apal kana tahajud tapi harees wae. Kabeh ararapal ilmu infak jeung sedekah tapi pedit wae. Kabeh oge wa'tasimu bihablillahi jami'a, pan eta teh dalil nyarek pasea tapi naha sakapeung ustad ge sok parasea. Berarti ilmu teh jadi oncor, boro-boro ngoncoran batur keur dirina ge poekeun keneh. Matak saha jalma nu bakal narima cahaya ilmu, qalbun salimun, keukeuh we hate. Jalma nu bakal narima cahaya ilmu, qalbun salimun, iwati jalma nu hate bersih. Matak lalajo jelema tong tina bajuna, lalajo jalma tong tina hartana, lalajo jalma tong tina jabatanana, tapi tah lalajoan kalembutan eusi hatena. Baju bodas da cantang tuh hatena bodas, jabatanana luhur cantang tuh luhur jeung hatena, ilmuna luhur cantang tuh luhur jeung akhlakna, malah nu paling paur luhur ilmuna nah sok dituturkeun ku luhur kasombonganana. Nalika urang wani nyalahkeun batur tanya awak, nah memang urang geus bener
nalika ibu nyebut kedul ka batur tanya awak nah memang ibu geus daek. Nalika urang nyebut kedul ka batur artina dina diri ieu aing anu daek itu boga dosa ku kedulna urang boga dosa ku sombong asa aing pangdaekna. Weh alah genah ngadengkeun ceramah kieu jekok kana dada teh nu ngaran kahirupan manusia mah yeuh tong sok ngabisani kana dosa batur dek jadi tukang mabok, tukang judi, tukang jinah. Sabab umat Islam teh boga senjata ngaranna doa daripada ngahujat nyarekan nyaci jeung maki panggih di jalan jadi gelut silih kadek pan jadi cilaka dua nana bawa cek bahasa Nabi ucapan adalah doa kanu mabok pek doakeun Gusti jantenkeun jalmi nu sae kanu tukang jinah Gusti jadikeun jalmi nu sae nu sok parasea Gusti jadikeun jalmi nu sae urang mah ngadoa tara ngahujat heueuh mata panggih di jalan kampleng we ditonyok lain salah batur nonyok urang tah salah urang tengah gugu karena pituduh jeung pidawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh mata rumus kahirupan manusia mah lain koncina lain baju lain harta lain jabatan tah eusi hate lamun hatena alus boga jabatan maka jabatan bakal dipake nulungan rakyat lamun boga jabatan hate kotor teu saeutik pejabat nipu rakyat. Elmuna luhur alus hatena dituturkeun ku luhur akhlakna lekoh budi parangi alus bahasa teu boleh bisa punten kasasama kasaluhureun hormat kasahandapeun nyaah luhurna ilmu dituturkeun ku luhur akhlakna ieu mah luhur ilmu diluhuran oge kasombongan asa aing pang benerna asa aing pang pinterna asa aing pang hebatna batur teh dianggap remeh nu kitu calon neraka nu sabenerna jelema nu boga dosa rumasa kana dosana jelema bener tapi jelema bener rumasa kana benerna jelema sombong. Well, alah, genah ai ceramah loba nu ungeuk teh demi Allah tah. Kunaon ungeuk teuing ka harti teuing ka siniran. Tuh. Sehingga engke teh di alam akhirat teh ibu salat, ibu zakat, ibu saum, ibu ibadah haji, punten ulah wakalegeg jugana ka surga, punten. Da loba jelema salat leungit pahalana, loba jelema zakat leungit pahalana, loba jelema init ibadah umroh jeung haji leungit pahala. Tandana di aku. Disebut haji itu kuat ngamuk balik ibadah umroh meureun aya tatangga ceu iraha balik oco hajah lapur 35 juta tah jelema salat leungit pahalana kunaon leungit pahalana teu bisa ngajaga bibirna aya lekoh bacaan salat di lekoh-lekoh tapi naha lekoh ngagogoreng baturna maka hakikatna jelema salat seperti kitu neneangan pahala di akhirat Gusti kamana pahala abdi jawaban Allah bener anjeun salat tapi bibir maneh nganyerikeun dulur jeung batur tuh sehingga aya 3 tanu ngabatalkeun kana pahala urang teh kahiji nalika anak goreng ka kolotna leungit pahala ibadahna 2 darengekeun tanu kadua mah sabab ngabintih ibu nuaon anu matak ngaleungitkeun pahala salat zakat saum ibadah haji bebeakan urang ibadah tapi leungit eueuh pahalaan hiji nalika anak nganyerikeun ka kolotna 2 nalika pamajikan nganyerikeun salakina tah nu katilu nalika dulur teu alakur jeung dulurna. Waduh, geus rada kasiniran beladinya. Nalika anak goreng patut ka salakina, deuk ibadahna luhur, tahajudna mineng, maca Qur'anna lekoh, masantren bebeakan, nyurucud cai panon indung, na teu muka. Naon nu kudu dibuka? Ridallahu bi ridha walidain, wasutullahi fi sutil walidain. Karidhoan Allah gumantung ridho inung bapa, murka Allah gumantung murkana inung bapa. Maka cek Imam Syafi'i, lamun maneh bener kolot salah, ulah wani-wani debat sanajan kolot posisina salah. Aduh, hiji tah. Darenge. Pan ieu nu baheula sok hohoa ka kolot teh. 2 leungit pahala ibadah nu kadua nalika pamajikan goreng patut ka salaki bapak-bapak anu meunang waduh asa nikmat ngarokok teh bari cek bapak hakan kadinya cenah pamajikan goreng patut kanu jadi salakina sabab Pak bisi teu percaya pamajikan bapak teh geus ditulis dina Quran inna min ajwajikum wa auladukum fitnah eta Quran geus nemongkeun anak pamajikan teh bisa jadi musuh boro-boro di akhirat di dunya ge punten sakapeung mah mumusuhan
sabab nu ngaran pamajikan bapak teh dijieun tina tulang rusuk anu bengkok, lamun dikerengan pasti bakal peungasna, diantep pasti bengkokna. Matak di dieu nu ngaran lalaki sing sabar jeung tong gede amek nying hareupan si eta. Dibawa ku sifat amek, pamajikan mah beuki amek, dibawa ku sifat lemah lembut, hampura nyoogado. Di dieu urang kudu bijaksana, matak paingan anyar rumah tangga, pamajikan maju gowog awakna, nambahan kiluan, coba bapak meotan ngabatin rupina mah. Tapi di dieu ujian urang nu paling hese pak, anak jeung pamajikan. Matak hakikat kahirupan ibu teh paingan atuh ku Allah diancam. Kunaon sababna? Sabab lamun kupur kanu jadi salaki, salaki teh capek lung seripuh tunuh mela anu jadi pamajikan, tapi geus boga duit, geus hasil duit, bandungan ku bapak, bandungan ku ibu, loba awewe nu nyebutkeun mahikana naon terasa kieu teu narima kana pamere salaki anu leutik. Ieu nu ngakibatkeun leungitna pahala teh nalika salaki urang nyeri hate ku bibirna, ku ucapna, ku tekadna, ku lampahna. Tapi bisi ibu deuk ngajawab, jawab ku ibu, urang moal soleh tanpa contoh ti salaki anu soleh. Tayana bagian bapaeun. Moal anak soleh lahir ti pamajikan soleh, pamajikan soleh lahir ti salaki nu tanggung jawab. Matak tugas lalaki mah bere napako lahir, bere napako batin. Napako lahir dunya imah pageuh, baju weuteuh, dahar seubeuh, kongkorong boga, gelang aya, titah masak aya pasakeunana, titah nyangu aya beasna, titah dangdan aya duitna, titah jangjan pesihan artosna. Tah eta lalaki anu nyiptakeun pamajikan nu saroleh. Ngemplongnya hate digitukeun. Malahan mamanehna juga ret ka salakina. Imah pageuh baju teu dar seubeuh kongkorong boga gelang aya raos teu bu ka kuping pak. Titah masak aya pasakeunana, titah nyangu aya beasna, titah jajan gebeur duitna, titah dangdan bikeun alatna, arek ibu soleh tuh. Matak paingan pamajikan sok baeud, hampura urang adalah pamimpin. Di mana pamajikan baeud tong wakanyalahkeun pamajikan, sabab urang geus boga ijab kabul, tarima abdi nikah, deuk narimakeun gumirana, deuk narimakeun sedihna, deuk narimakeun gorengna, deuk narimakeun alusna. Matak pamajikan baeud lebok we. Tinggal nanya awak urang, sabab nu keur baeud mah tong loba ditanya, kunaon mamah baeud, nyegag ku sia. Mun pamajikan baeud pertanyaan eta balikeun ka awak urang, aya naon awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang. Bisa jadi toong padaringan kosong beasna, toong kongkorong nu dieclok teu dipulangkeun wae, toong baju geus teu gonta-ganti, toong lipstik geus dicokelan ku bilik, mata kieu warnana teh peang. Bapak jadi sadar di balik baeudna pamajikan aya urang anu kurang, matak bapak teh kudu gek diuk digireun pamajikan, tah duit 2 juta langsung nangkep, lain teh tadi. Sabab urang adalah guru, pamajikan adalah murid. Matak moal mungkin pamajikan soleh tanpa dipimpin ku salaki anu soleh. Kunaon ayeuna di Jakarta bet demo, eta teh rakyat keur baeud. Kunaon rakyat baeud ka pamarentah, bongan pamarentahna teu cocok jeung kahayang rakyatna. Kunaon pamajikan baeud, aya kateu cocokan jeung kahayang dina dirina. Aduh, muni raosnya. Mata tugas salaki mah sabar jeung tong gede amek, sobirin latagdob, sing sabar jeung tong gede amek. Sabab di dunia ieu teh musuh, di akhirat ge bisa jadi mumusuhan. Matak tugas nu kadua keur lalaki lain sebatas dunia nu kudu diperhatikeun, tapi agama. Tong keung bapak urusan dahar ibu-ibu, matak tong loba tanya, mah tos tuang acan, tong keung dina pangajian ge ibu-ibu mah gagayem. Ulah keung palebah dahar nama tenang, sanajan tengah dahar MBG galede weh ya awak teh. Tong keung bapak, tong loba bertanya, mah tos tuang acan, tong naha jam 8 geus goreng ketan beak 10, jam 8 tuluy nyeblak jeung tatangga, atuh lohor ngaredok jeung dulurna, jam 3 ngabaso make sangu, ditanya magrib nyebutkeun asa can kararaban naon-naon.
lalaki mah bertanyaan anak urusan akhirat mah tos salat acan, mah tos sholawat acan, mah tos ngaji acan, mah tawasul acan, mah ka masjid acan, mah pengajian acan. Naon sababna? Dunya diperhatikan, akhirat dipegatkan, sebatas nyaah di dunya, di akhirat pepegatan. Nu paling power di akhirat bapak dek ka surga, pamajikan protes ka Allah, Gusti saha eta salaki maneh dek ka manakeun ka surga, betot heula Gusti cenah bareng jeung abdi. Tanya ku anjeun ya Allah, ngadidik salat ka abdi henteu, ngadidik zakat abdi henteu, ngadidik ibadah ka abdi henteu, bener pamajikan maneh nya, ngadidik teu ibadahna henteu. Ceuk Allah tuturkeun pamajikan maneh kana jurang kahinaan. Di dunya pamajikan ngarepotkeun, di akhirat ngajejek bobokong bapak kana kahinaan. Matak ibu kudu kuat. Lain ieu mah boga salaki, udah makan belum? Ih kamu romantis. Bah. Teangan lalaki mah nu nanyakeun akhirat mah tos salat acan, tos ngaos acan. Ibu kudu sujud syukur lamun dina poe ieu aya lalaki nu kitu. Artina lalaki lain sebatas hayang bareng dunya, tapi hayang bareng di akhirat. Ngan merek ieu mah da biheung kuat. Cobaan ke subuh gerak ku bapak mah kadenge ceramahna gerhana sakitu jentre kitu subuh lain hees wae moal teu nyegag bari moal peso dikadek saku aing. Ternyata Pak berat ngadidik nu ngaran ibu-ibu teh berat. Moal anak-anak soleh lahir ti pamajikan soleh, pamajikan soleh lahir ti pamimpin tanggung jawab. Matak lalaki kudu bener boga ilmu keur nyingareupan kaum eta. Da kaum numpang aneh-anehna di dunia teh ieu. Lamun RW menang duit ti kades tong gede 200 juta keur nyieun gang. 2 minggu kades nanyakeun, "We gerajieun ku maneh?" Naon nyieuna? Bentuk laporan, bentukna bentuk kertas, kwitansi kudu aya, mun balanya ti material kudu jejeg. Sok kadiekeun ceuk RW, "Ieu pan lulus." Ditanya RW teu ngamek, "Naha?" "Duit." Tah cobaan bapak mere 2 juta tuluy tanyakeun geus sok. Mah ka mana duit nu 2 juta sami ka tukang? Langsung Pak dibabetkeun. Tah itu percaya mah gitu. Kadang-kadang dibere peting-peting 5 juta we dibere ku salaki, mah tah 5 juta. Isuk-isuk ceuk bapak, mah 20 keur bensin, tah gantian, ye. Di ngareupan makhluk nu paling aneh sarupa kieu kudu ku ilmu. Matak hiji waktu ibu nyuguhan salaki, ai suku pabelit jeung karpet. Nu disuguhkeun teh adalah cai kopi. Ai suku pabelit jeung karpet otomatis ditajong peupeus gelas bahe kopi. Bakal kumaha salaki ibu? Sok curhat jeung urang sok. Meungpeung araraya sok. Teu neuleuh tuluy panon suku eueuh panonan, cudang leung, geuning bapak teh garade amet. Lamun di dieu aya lalaki nu wani teu neuleuh, dasar teu sopan, cokor eueuh panonan. Bapak sadar tuh, bapak adalah pemimpin. Gelas ukur harga 3.000, kopi 1.500, 4.500, nepi ka harga diri pamajikan disasaak jeung diruksak. Tadi dia lalaki geus lain jadi pemimpin deui. Ngaran lalaki nu boga ilmu, peupeus gelas bisa diganti, tapi peupeus hate pamajikan kamana bapak deuk neangan ganti. Pan isukna teh bakal hideng. Coba lamun disarekan teu neuleuh peupeus gelas kumaha lamun ceuk pamajikan nyaah ka gelas nyaah ka aing. Lamun nyaah ka gelas pek molor 2 bulan jeung gelas paling bijil anak cangkir. Mata keur lalaki Pak kudu bijaksana jeung ngareupan sarupa kitu. Mata hakikatna ibu salat zakat saum ibadah haji hayang ditarima ku Allah, wayahna ka Allah kudu alus, ka makhluk Allah ge kudu alus. Utamana adalah kacaroge. Lain kasalaki teh istri soleh mah ya, istri soleh keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas. Istri soleh lain ngomongkeun ibu urang mah ngomongkeun istri soleh mah keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas. Mah ka mana rek kulem Pak tunuh nya wios lamun bapa miwarang mangga buringas. Istri soleh tah lamun merek ieu mah keur buringas dititah ngadak-ngadak tunuh. Rek mana nya sare we yakieu mah lain pangnunjukeun kopi kokod sorangan deuk hees. Cocok tuh dua. Nu katilu Pak, penyebab pahala salat zakat saum haji leungit adalah dulur teu akur jeung dulur. Di mana godaanana dulur teu akur jeung dulur? Dina palebah harta,
boga anak 5 barudak urang teh nu beunghar 2 nu 3 sangsara data saeutik atuh sadarah daging saturunan tapi nalika 2 beunghar 3 sangsara nu 3 diulem di nu hajat nah da eta mah dititah ngumah wadah padahal derajat manusia teu ditangtukeun ku harta banda matak hirup cek urang Sunda mah tong poho kana purwa daksi jelema bodoh hayang pinter wajar tapi kade geus pinter ngadon ngalihina nu bodoh loba rakyat harayang jadi pejabat belaan apluk-aplukan ka imah rakyat harayang dicoblos jadi ratina rakyat hayang jadi pejabat tapi teu saeutik geus jadi pejabat mau pohokeun rakyat jelema daek sok hayang kedul jelema kedul sok hayang daek tapi nah geus daek benci kanu kedul padahal hakikatna mah urang ge pernah ngalaman kedul jelema eueuh sampurna matak tong sok lalajo ka gorengan batutan batur hakikatna mah manusia mah sarua Pak bener wae lain malaikat salah wae lain setan bener salah pada mika boga matak geura eureun nyokelan kasalahan batur sapanjang urang jadi manusia salah osok boga jiga batu well bener ya mana jelema anu teu boga salah oh justru aya kauntungan jelema salah kapanggih bisa eureun tina salahna nu paling paur jelema salah teu kapanggih deudeuyeun pinter teuing nyumputkeun kasalahanana bapak pengalaman beger ditonyok ku pamajikan eudek beger deui tuh da kapanggih anu paling paur nu beger nepi ka ayeuna teu kapanggih asa buni tangke geus kolot kurumuh aya budak nyusul-nyusul tinu ngora kekeh tarasi mah Pak bakal kaangse bauna matak hirup ulah nuduh anu jauh ulah nyawang anu anggang korehkeun nu deukeut bae cirina satangtung diri aya saha jeung ti mana aya saha na awak urang teh dalamun kuring nanya man robuka saha pangeran anjeun deuk ngajawab saha ibu man robuka saha pangeran anjeun saha Allah kuring nanya osok ngawaduh osok pedit osok sombong Allah mana nu nitah eta bibir nyebutkan Allah tapi nah hate teu wawuh ka Gusti Allah matak awaludin ma'rifatullah mimitina kunci dina agama mengenal Allah ulah dina bibir ngomongkeun Muhammad tapi yatim diarantep jompo diantep nu miskin diantep Muhammad nu mana anu ngantep ka yatim jeung ka miskin ternyata urang teh pembohong gede dina agama teh bener pengajian beak 5 juta ari tetangga teu dahar eueuh nu nulungan saha nu untung ta pengajian ustad nana salah konsep seperti itu teh salah bener ya tuh ibu-ibu dek pengajian nak beuh ustadna aruduna nu 10 nu 15 gunukeun ku DKM keur saha eta ustadna nah mere kanu lain bereun sedangkeun tetangga ibu aya nu teu dahar aya jompo teu boga imah aya yatim hayang sakola deuk iraha di pikiran ku uduna hepek amalkeun ngan ulah ayeuna engke we da ayeuna pan urang nu ngomongna bisi engke aya ti DKM juk kieu heuh kaharti pisan ceramah teh ieu terus digunukeun ku abah kanggo salira ngan urang bikeun ka yatim miskin kumaha cek kuring engke tong ayeuna jadi nalika urang nyebutkeun Allah nu mana nu teu bohong Allah nu mana nu nita sombong Allah nu mana nu nita pedit nah bapak teu uninga geura taong sajarah nu pedit adalah Qarun nu sombong adalah Firaun nu gede wadul adalah Abu Jahal biwir ngomongkeun Allah tapi hate cicintaan jeung bebengok si Firaun tapi hate sosonoan jeung Abu Jahal tapi hate babarengan jeung Abu Lahab sehingga eta teh hijab teh penghalang teu panggih jeung Allahna teu panggih jeung cahaya Allahna bongan hijab dosa-dosa Abu Lahab, Abu Jahal jeung Firaun masih kene aya dina dada urang sewang-sewang bener ya matak nu ngaran hirup mah Pak al haya'u minal iman era ku saha era ku Allah ngan samemeh urang era ku Allah kudu era heula yeuh ku alam geura sok geura era matak kuncina hirup mah bismillah deuk 30 juz dibaca ge teu bismillah mah teu angeus heuh cicing dek ribuan kitab di araos teu bismillah teu beres naon bismillah kalian nyebat asma Allah nu maha welas tur maha asih saha nu disebut maha welas maha asih teh Allah nu nyembah jeung nu disembah Allah anu disembah urang anu nyembah matak bismillah kalian nyebat asma Allah nu maha welas maha asih
artinya nu disembah teh maha welas maha asih. Na teu era lamun Allah nu disembah maha welas maha asih sedengkeun urang geuleuh ka batur, rujit ka batur, cuak ka batur, ngewa ka batur, nu disembah jeung nu nyembah teh nyambung-nyambung. Sok wayahna bab ceramah kieu bebas-bebas kana hate pan kalakuan urang teh di dinya teh. Bismillah dicaritakeun kali nyebat asma Allah nu maha welas tur maha asih tapi hate geuleuh ka batur, rujit ka batur, cuak ka batur, ngewa ka batur. Allah Rahman Rahim, nah ari urang teu bisa sifat eta aya di urang. Mukhalafatul lil hawadisi, Allah beda jeung makhlukna. Allah boga maha, urang mah teu boga maha. Mun Allah maha welas maha asih maka urang mah kudu boga sifat welasan jeung asihan. Heuh rumah sakit al-ihsan welas asih. Otak aya nu miskin datang ka teh wios tong mayar welas asih. Ari kudu mayar keneh mah atuh lin welas asih nyekek eta mah. Bapak ku agama lamun rek tuang kudu make bismillah pan Pak bener. Ai dahar naon? Sangu ai sangu tina naon? Beas ai beas tina naon? Pare ai pare dipelak di mana? Tah mata keur jelema nu sok jualan sawah teu bismillah teh panjang. Bismillah teh lalakon panjang. Kalau nyebat asma Allah nu maha welas tur maha asih nu diomongkeun teh Allah nu maha welas maha asih ditempo eta sangu teh tina pare tina beas teh tina pare teh dipelak teuneun mata kolot baheula maraca bismillah. Eueuh nu wani ngajualan tanah sanajan satapak hayang resep kana cau melak tara teu bismillah teh matak paingan ieu eueuh cau. Resep kana cai tapi sumber cai digaranggu teu bismillah teh Pak. Coba lamun bismillah diwujudkeun dina awak urang kalau nyebat asma Allah nu maha welas tur maha asih niatan kaluar ti imah deuk welas deuk asih nyampak budak batur teu jajan bismillah bere nempo batur teu dahar bismillah anteuran nempo jompo teu boga imah bismillah omean nempo jelema sangsara bismillah nyaah deudeuh asih tulungan mana bismillah. Sebatas dina bibirna sebatas lakoh ilmu tajwidna tapi telakoh dina migawena. Wow salah ladar tuh Pak. Ngaji mah teu kudu luhur-luhur teuing bismillah kitu ka pigawe komo sok parasea mah bagus eueuh bismillahan. Sok Islam dek diajen ku saha lamun lain ku umat Islam. Lamun Islam geus teu bisa silih ajenan dek ngajen saha urang. Bener ya? Jeung agama sajen wae kudu bisa silih ajen, tong silih ganggu kana agama Kristen, ka Hindu, ka Buddha, tong diganggu ceuk Nabi ge ulah pernah ngahina Tuhan batur, lamun Tuhan urang mung dihina batur. Matak naon mun silih ajenan hirup? Ieu jeung papada Islam, naon alasan kudu pasea teh naon? Oh pan beda mazhab, oke. Mazhab Imam Syafi'i silahkan, mazhab Imam Hambali pek, mazhab Imam Hanafi pek. Ngan kuring nanya iraha Imam Syafi'i jeung Hambali pasea. Urang Imam Syafi'i, urang Imam Hambali, urang Imam Maliki nepi ka teu akur hiji masjid gurger bae tah punten lain Imam Syafi'i nu ngajarkeun pasea tapi Imam Samudra teu ngajarkeun paseana Pak. Jadi pasea ti mana? Lain ti Imam Syafi'i, lain ti Imam Hambali, lain ti Imam Maliki, tapi pasea ego tina dirina. Ternyata ilmu teu matak maehan egona nu aya kalah kebeuki sombong ku egona. Wow darenge tukang pasea. Aing salah ladar teuing. Sadil aing mah da. Manusia mah butuh ku batur, Pak. Matak naon urang make jeung kudu goreng jeung batur. Naon sok? Deuk si itu tukang mabok, deuk si itu tukang judi, deuk si itu tukang zina, penta ka Allah Gusti jantenkeun jalmi nu sae. Leungit kebencian lamun jelema sok kadoakeun ieu mah ngahujat we. Wah, jelema kitu pipindarakaeun iraha geus panggih jeung malaikat. Tong sok monis kalakuan batur sabab hirup manusia wal asri. Allah boga sumpah demi masa demi waktu. Manusia mah boga waktu masing-masing. Da ibu ge baheula mah teu dijaril bab. Ayeuna we geus kalolot hayang teh. Nah, geus waktu. Da mah nya geus nini sirah dibeureman wae. Alah, ari lempang kikituan. Nah ari bapak leket ka masjid ti baheula. Teu
ayeuna daek ka masjid entong melak cangkeng dina kelek asa aing pang masjidna teu leuman baheula mah bapa teh saha ngedulna beak ti karep nana gerhana ayeuna teu dikopeahkeun we kayak geus waktuna daekeun tinggal nu 1 meter dipake teu kudu riweuh saban-saban manusia boga waktu masing tuh lalajuan aya batur keur bujangan baong bedegong ngarit sudi kamba macul tara mantuan kolot henteu geus pada ngahujat ku sa jelema ngedul jelema bedegong jelema teu balik jelema teu eucereug geus pada ngahujat prung ge boga anak prung boga pamajikan teu saeutik ketaul usaha melaan anak jeung pamajikan matak manusia boga waktu masing-masing tong sok nuduh anu jauh tong sok nyokelan kagorengan batur koreh kagorengan diri sorangan geus bisa ngarobah acan ilmu urang kana hate urang lamun acan tong hohoak teuing ka batur lamun ngomongkeun bager nabi bari heueuh bageurna lamun ngomongkeun sodaqoh nabi beak hartana sok ngomongkeun kurban nabi nyaritakeun kurban sataun kurban nabi 60 onta tapi imah nabi 5 kagenep bututna beak teu karep pangsarean lain kasur anu empuk simut oge lain anu mewah kursi ge teu gaduheun tapi naha kurban nepi ka 60 onta ayeuna urang gedongna bararodog mobilna bararoga palebah kurban api-api ragrag ekonomi ku ceramah kieu saha nu teu kageleng da kageleng sararea gitu bodoh bener Pak atas nama sunnah rasul itu yatim diantep sunnah rasul itu jompo teu boga imah sunnah rasul eta tatangga teu dahar sunnah rasul lain sebatasna salatna zakatna saumna ibadah haji sabab salat zakat kudu ditebus kunaon tebusanana kunaon tebusna akhlak anu hade saenggeus ibadah salat keun bae pohon jadi salat zakat saum ibadah haji teh kudu ditebus kunaon innamal buistu liutamima makarimal akhlak ditebusna teh ku akhlak matak jelema nu salatna alus gera bandungan akhlakna alus jelema nu zakatna hade gera bandungan sadar kana laparna batur jelema nu ibadah umrohna 35 juta gera sadar aya tatangga teu dahar ge geus katutupan umroh saban bulan ari tatangga teu dahar diantep rupina eta mah sanes umroh mangga emutan tah cek ibu keneh pan jalan-jalan Nabi Muhammad wayangan 4 kali umroh iya unggal bulan sedengkeun rakyat aya nu lapar yatim hayang sekolah ngek-ngekan aya jompo teu boga imah haben we ka ditu matak judulna ge tanah suci ari tanah teh suci nu suci adalah tanah ayeuna urang init ka ditu geus cicing acan dina kasucian hate init ka tanah suci nah balik jadi tanah ledok komo geus ibadah haji ngadon haseum beungeut mah wah tanah kuburan eta komo aya jelema geus indit ibadah haji tapi pasea jigana tanah urug gitu tanah suci sabab modal kasucian manusia mah 5 hiji kitab suci bulan suci tanah suci tuluy deui naon tah kitab suci bulan suci tanah suci suci gerasok ayo bu suci bongkar dina kitabul gumarom bab suci mah toharoh wudu ayo wudu dimimitian kunaon kekemu ya kekemu kunaon ku cai ai caieuna cai naon cai mutlak ai cai mutlak teh cai naon cai suci mensucikan meunang kekemu ku cai kalapa dina wudu teu meunang cai suci ngan teu nyucikeun kudu ku cai suci mensucikan tah eta teh bahasa sindiran Pak cai suci mensucikan cai namanda suci kuring init ka bale enah teu kudu mamawa cai ti ditu deuk wudu di bale enah ge aya cai nu suci bari mensucikan tinggal init ka masjid deuk wudu tuluy-tuluy ka kemu berarti cai nama suci di mana-mana ge tah nu teu suci mah bibir maneh cai suci mensucikan cai na suci tuluy ke kamu burakeun kaluarkeun ucapan nu suci tong nyerikeun batur tong ngahina batur tong ngaledek batur tong mitnah batur tong ngomongkeun batur tong nyokelan ka goreng batur tah wudu angka hakikatna mah eta ngajaga lisan tina perbuatan anu kotor tah wudu teu nepi ka dinya ieu mah geus wudu wae ngocobrot ngomongkeun batur nah sia teh nya tare wudu yai jigana sia teh mah lain ku cai suci meureun ku tai kotok
sehingga omongan teh bau. Iya tina bab suci, cai suci men. Berarti cai nama suci ngan aya anu teu suci naon awak urang matak manusia dititah wudu nepi ka sapoe 5 kali ngarah naon eta pandalil nage nalika jalma mandi dina sapoe 5 kali aya kebul bakal eueuh kebul eta lain kebul taneuh tah ka kebul nu aya dina dirina sirik pidik jahil kana ieu istren panasten dudupak rudupak teu kaupan cegukan punungan sombong bohong adigung adiguna nah haku wudu nepi ka teu beres mata keur jelema nu salat tapi wudu bari salat tapi ngukut kene penyakit hate wudu deui katu ngalalapkeun maneh dina laut. Pokoknya mah cek orang ge ceramah kieu mah kagalih sararea. Boro-boro bapak jeung ibu urang oge sarua. Kakemu teh cai suci mensucikan cai nama suci ngan bibir urang nu teu suci mata kakemu teh kudu suci suci naonna suci bibirna jelema nu suci bibirna lisanun dzakirun lisana teh boleh dikir mata loleh ilmu tasawuf dina dikir teh pan tilu teh carana teh hiji aya nu tarik Pak bisi di dieu aya nu dikir tarik la ilaha illallah la tong dianggap nu gelo. Nah, da dina ilmu tasawuf mah dikir teh alat-alat keur ngahudangkeun jelema lain ngahudangkeun hate anu keur sare. Cobaan bapak pamajikan keur sare tuluy harewosan geragugah. Cek bapak teh usapan ongko geragugah. Insyaallah bapak ngadeuntangkeun hayu hees deui. Keur jelema nu sare hampura kudu dihoak. Hodang geus waktuna subuh hoak ngarah hatena hirup. Matak paingan dina tasawuf aya zikir anu jahar anu tarik alasanana keur ngahirupan hate nu paeh. Bapak geus hirup hate tah geus hirup hate mah geus teu perlu zikir dahar sir lembut subhanallah. Nah hate geus nyambung pan urang macan nyambung keneh antara subhanallah jeung hate sok sanu geus nyambung. Subhanallah maha suci Gusti Allah ari hate geus bersih. Nah anu diomongkeun Allah maha suci ari hate kotor wae teu nyambung teh euy matak bibir nu nyambung ka Allah ari hate jeung pagawean teu nyambung ka Allah matak bibir jeung hate teh kusabab teu nyambung kazab gede wadul bibir jeung hate geus ngawadul grasok cek bibir subhanallah ari hate kotor dikukut berarti bibir jeung hate teh geus teu saragam kahartos kalah we baju saragam tiung saragam ari hate jeung bibir teu saragam lain tiungna jeung bajuna heula disaragamkeun mah tah bibir hate jeung perilaku saragamkeun mun ceuk bibir subhanallah maha suci Gusti Allah maka reret kana hate geuleuh tong aya rujit tong aya cua tong aya dengki tong aya subhanallah bibirna suci hatena suci laku lampahna nu suci laku lampah panon geus teu bisa lalajok kagorengan batur ceuli geus teu bisa ngadenge kasalahan batur suku tara ngalengkah kana salah bibir ge nyacas bodas tur bersih tara pernah ngagogoreng jeung akhirna batur di dinya kasucian terjadi kakara we sabeleungeunyeurna subhanallah kaharti teh monya aya alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah ari hirup ria wae pan alhamdulillah teh sadaya puji lillahi kagungan Allah kabeh puji anu euna atuh urang asa kapuji ti mana ce pangaosan tarariren amit-amit jelema kitu ceng teu kunaon eta suanten rada serak tos ngaos sholawat sawawengi kumasia we mana alhamdulillah dina hirup geuning hate mah paeh wae matak alhamdulillah dina bibirna sadaya puji kagungan Allah disambut ku hate nu paeh moal ngawujud dina perilaku matak nu kudu hirup adalah hate kunaon hirupna hate ku huruf naon eta huruf Quran matak pek ikro gera baraca eta Quran kumpulan huruf saenggeus pinter maca Quran kumpulan huruf gera hirup eusi hate ku eta Quran sorangan aduh huhuy kadua alhamdulillah teh alat kenaon Pak alat keur bersyukurnya boga sawah alhamdulillah boga imah duit boga budak ka sakolakeun duit teu kurang gawe eukeur alhamdulillah wujud gendahan hate artina jelema nu sagala ngomong alhamdulillah artina menang kauntungan imah boga sawah boga duit boga alhamdulillah artina jelema beunghar jelema aya mah kudu mere lain hayang dibere tapi nah kanyataan loba jelema katalar alhamdulillah tapi nu beunghar harayang BLT
di mana alhamdulillahna taya kalau leprok kunaon keprok kucan kabere geus kabere makalah nyebut teh bayar rezeki anak soleh gitu. Mana alhamdulillah hirup teh mana Pak? Gening urang teh alhamdulillah teh teu matak ngahirupan hate, matak nu diomongkeun jeung anu dipigawe pajauh-jauh. Matak munafik teh lain batur, munafik teh lain nu jauh, Firaun teh lain di Mesir, si Korun teh lain di Mesir, Abu Lahab teh lain di ditu. Sakapeung mah Abu Lahab teh geus nyampakna awak urang. Sok matak paingannya aya kalimat a'udzubillahi minasyaiton. Abdi nyalindung ka Gusti Allah tina godaan setan nu di di mana tah setana. Ayo abdi nyalindung tina godaan setan nu dilaknat. Setana geus di mana? Geus di jero Pak. Asup ka masjid. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Blus ka masjid, bubar ti masjid. Aduh, melak cangkeng. Ti mana Mang? Mas, eta setan geus di jero. Nah ari urang nganggap setan teh jauh, nganggap setan teh di mana, padahal hakikatna tah godaan geus di jero. Jadi urang teh ngutuk sorangan, abdi nyalindung tina godaan setan dilenat, sedengkeun diri geus jadi di jerona. Karti tuh. Rata-rata jelema nu asa kapuji moal nyaman hirup, dangdan sakau make up dipake blas on ongkoh, gulak-gilak dina kaca, geulisna urang. Turun ti imah koceak budak tetangga, "Ye, eta banget." Kadieu jang dipalengpeng si ku aing. Kunaon ibu kasingeng disebut banget, bongan hate ngarasa geulis. Nana gerhana lamun boga rasa diri jadi ustad, tuluy ceuk Mang nyebutkeun, "Hei Mang Nana," bakal kasingeng, bongan diri ngarasa jadi ustad. Rasa eta nu kudu eueuh, Pak. Lamun bapak resep ka masjid, tuluy boga rasa ahli masjid, tuluy ceuk batur teh, "Ira euy mana ka masjid?" Tulang kehed ti mana nu adan subuh teh saha dewek teh. Kasigeng pira kadar ditanya iraha maneh ka masjid, boga rasa dirina ahli masjid, piceun rasa eta geus kahartos ya. Anu geulis nalika dihina juga kasigeng bongan diri ngarasa geulis, nu bager disebut pedit bakal kasigeng bongan diri ngarasa bager. Jadi ustad ngarasa jadi ustad disebut Mang bakal kasigeng bongan diri ngarasa jadi tah piceun rasa eta nyaman hirup. Sapanjang boga rasa keneh eta, dek Quran katalar, dek hadis kaaji, dek ribuan kitab baca, aya rasa keneh dina diri, bisa asa aing bisa, pinter asa aing pinter, alus asa aing alus. Punten, Quran sebatas jigah nyak celakan cai kana talus nyoleda. Padahal pinter dipinterkeun, daek didaekeun, alus dialuskeun, bisa ge di aya saha di balik pinter, aya Allah nu minterkeun, aya saha di balik daek, aya Allah nu ngadaekeun, aya saha di balik mampu, aya Allah nu ngamam. Nah teu di aku atuh Allahna. Urang we nu ngaku teh nya. Sadio aing udah. Cing ku ceramah kieu kumaha tah? Lain wel. Ku ceramah kieu kumaha tah, Pak? Purus. Cek Nabi barang bere leungeun katuhu nu kenca ulah nyahoun, ieu mah barang bere ge lain kitu, dipoto malahan mah. Asupkeun kana Facebook, alhamdulillah parantos santunan. Nah ari urangnya hirup teh berat, Pak. Diri mung di aku batur teh berat. Matak urang mah sok hayang wae pengakuan ti diri bat. Matak nalika teh di aku teh punung sia tah. Bener tuh. Atuh bener buat dirina. Kusabab urang masuk hayang butuh pengakuan, matak nalika teh di aku teh punung, jadi goreng, jadi teu ecreg, jadi teu balik. Pan aneh, jelema kedul digoda ku gedulna. Punten, jelema daek oge digoda ku daekna. Matak jelema kedul betah dina kedulna. Jelema daek sakapeung sombong ku daekna. Sarua garelona. Sok pikir geus teu percaya. Jelema bodoh digoda ku bodona, jelema pinter ge digoda ku pinterna. Matak jelema bodoh mung diajar, digoda ku bodona. Jelema pinter ge anger sombong, digoda ku kapinteranana. Sarua tak leucreugna. Bener? Hal. Jika aku ceramah kieu mah arasup kana hate bari ungeuk-ungeuk. Bener cenah aing teh geuning. Heukeun bae. Teuing cenah di jalan heukeun bae sakige lumayan.
da urusan ngajalankeun mah kumaha hidayah ti pangeran we. Da ibu-ibu ke ibu-ibu nya ge dia bereukeuk sorry ongkoh da balik mah anger ditanya ku salakina ti mana bieu pangaosan sa ustadna nana gerahana kumaha kitu we rame geus. Nu pedit anger, nu hohoa ka salaki anger, nu sentak sengor ka salaki anger, robahna. Matak pangajian di urang mun robah teh tiung baju, mun Senen bodas kabeh, mun Salasa hidung kabeh, Rebo hejo kabeh, matak salaki botak hulu, nah mikiran baju. Coba ladang ngaji teh nu robah eusi hate. Lamun jelema ladang ngaji robah eusi hatena jadi sadar kana diri pan awak ibu teh ibarat imah, mun di imah bala bersihan, mun di imah kebul pek empel, ngarah naon butuh bersih, ngarah betah di cicingan. Jelema di dunya ngarep-ngarep hayang tenang dina hirup, moal tenang lamun hate geuleuh rujit cuang ewa aya keneh dina dirina. Komo nu panas baran geus moal bisa tenang jelema nu panasan. Batur nyeun gedong nyeri hulu harita keneh. Batur meuli sawah muntaber. Batur meuli motor ngap napas teh batur meuli mobil paeh moal tenang matak jelema lamun hayang tenang hate koncina balik deui ka awak urang kolot baheula barang dahar eueuh giji-gijian eueuh kolot balang nu aya we belut dahar bangkong hejo legleg jonge jotang babadotan busuk sintrong loncat takokak nah kolot baheula palanjang umur panyakit teh jiga ayeuna ternyata kolot baheula koncina bebas eusi hatena. Mun aya imah runtuh breng sa RW ngomean kabeh coba ayeuna antep gege datang rutilahu gitu kolot baheula lamun poe Jumaah aya jumsi rabeng kabeh di cirian hareupeun jalan teh si anu bener Pak baheula gitu coba ayeuna Bu Pak urang jumsi jor we nu menang BLT wungkul ngukut panyakit Pak paingan penyakit loba darah tinggi mah diabetes mah wah sagala rupa coba baheula eueuh panyakit tukar itu kunaon bebas eusi hate padahal kolot baheula barang daharna bah samakbruk nu ayeuna mah dokter dihadirkeun puskesmas ongkoh rumah sakit ongkoh 4 sehat 5 sempurna kagenep kudu cuci mulut keur nu miskin mah bororah ka bedag nu miskin mah Idul Fitri geus beres 7 poe tumisna digulang gaperna katel tuluy nepi ka hidung haseum dilegleg jag-jag bener aya make jeung nyeri beteng padahal tumis ke 7 poe digulang gaper dina katel dituruban ongkoh malahan ucing pernah ngalengkah paduli vitamin gitu nu beunghar apik Pak 4 sehat 5 sempurna kudu cuci mulut apal berempal sakali ngahuap ratusan ribu nah darah tinggi bener nah kolesterol tuh cek urang oge ternyata hampura Pak nalika urang wani ngasupkeun barang anu teu munasabah panyakit bakal terjadi matak lol we Allah teh lain ukur kitab suci maka Allah ge mere bulan suci sok bulan suci jelema disiplin atuh asar ibu keur masak aya remeh dina bibir hegleg-leg geuning lumayan gitu nah atuh wani sabab can adan saremeh teu wani ngasupkeun da can adan magrib berarti eta remeh teh halal ngalamun can adan jadi haram ku sabab ibu disiplin teu wani remeh diasupkeun padahal halal jadi haram da can magrib bener ieu teh filosofi umat Islam teh kudu puasa lain sabulan tapi 12 bulan puasa nahan lapar jeung dahaga riadoh ngaranna sabulan nahan lapar jeung dahaga 11 bulan mah amalkeun ladang puasa saremeh wae teu asup komo loba lamun memang eta barang haram matak kuring nanya aya dunia leluhur paruasa puasa matak sok aya geuning di bulan puasa nya buka bersama aya saremeh tara di dahar ari saem sapoe dilegleg si kehead mah artina teu puasa puasa sebatas nahan lapar jeung dahaga tapi akhlakna teu puasa sebenarnya matak innamal buistu li utami makarimal akhlak mutiara tina segala ibadah adalah akhlak lamun bener bapak baroga akhlak urang boga akhlak tuh budak gerasa sabab orok mah dijamin yuladu alal fitrah harus disebut suci teh dari aki-aki matak dengekeun ini entong sok suci dan nyebut nage yuladu alal fitroh nuduhkeun ka mana eta ka budak leutik boga cili tapi teu ngadenge budak orok boga panon teu nempo budak orok boga bibir teu ngomong coba lamun budak geus bisa ngomong ceulina geus ngadenge panon geus nempo rahasia ibu aya di budak karek 40 poe atuh bapak geus kakatayepan katampo ku budak naon maneh teh
jempe we budak mah. Padahal nyahun kagorengan tapi jempe, apaleun kagorengan tapi teu ngadenge, nyahun jeung nempun tapi teu dibeja-beja. Yuladu alal fitrah, sabab budak boga kasucian eusi jiwana. Apal Quran henteu, apal hadis henteu, osok salat tara pengajian boro-boro tapi nah budak lamun pasea 5 menit pakaleng-kaleng. Tah coba ieu. Juj ama katalar juj ama sholawat kabaca, sholat eker, pengajian mineng, pasea jeung tatangga sabulan moal beres pak. Tapi budak leutik teu apal Quran, teu apal hadis, sholawat tantara, sholat ge cadu, tapi punten palebah pasea 5 menit tungguan, pakaleng-kaleng deui. Yuladu alal fitrah, jadi nu mahal adalah lain otakna, nu mahal lain jabatanana, nu mahal lain hartana, nu mahal adalah kesucian eusi jiwana, disebut teh kolbun salimun. Kahartos ya. Ya udah di urang mah atuh katipu teuing ku skincare, bongot we di bodasan, ari hate rudat mah anger aja motrot. Bibir beureum tapi haseum beungeut asa lebar. Lebar bibir dibeureumman itu manyun kitu. Sok ibu dangdan menang, sok ibu diudak menang, pek di lipstik menang, ngan geura jawab dina akhlak, bibir beureum sing someah. Wedak dipake sing marah main. Ieu wedak kana blaskeun engko. Lipstik hasum pamatuk, beh teu ngaruh. Jadi nu kudu diomean teh lain ukur jasad, tapi geura omean teh eusi hat. Yuladu alal fitrah. Sabab Muharram teh Pak keur ngadidik manusia nepi ka dinya. Dina bulan Muharram teh hampura bisi teu kabahas kabehnya sabab beureuk ini deui. Lain maneh teh. Lain di dieu mah jamaah teh gara amak sebuk. Urang nyebutkeun teu ngeusan teh sana. Aku mau urang ya, tuh urang nu ceramah lagi meni. Lamun panasaran, yuk init milu ti dieu teh teuing sabaraha menit pokona mah. CKRS 5 menit tah cukup ngeusan 5 menit ka ditu geus urang lamun ngeusan tong dipegat minta dipoto lambat ka ditu ream teuing naon ibu ai ngomong teh sing bener atuh naon nepi ka isya da abdi mah tara nyarek niat batur Pak Bu si Ece eta mah hayang nepi ka isya tong dicarek sok we nagog nepi ka isya tak urang mah urang baralik we sok we nepi ka isya ulah dicarek niat alus keun anta cenah nagog we kieu nepi ka isya keun da dicarek mah bakal amekeun sok we mah mangga dugi ka isya sok di dinya we tuluy pan Muharram Pak di urang aya lembaga NU, lembaga Persis, lembaga Muhammad. NU sok Muharraman sok NU sok Rajaban, sok NU sok Muludan, sok Persis Muhammadiyah tara geus teu kudu loba dongeng nu tara tuluykeun dina tarana nu osok buktikeun dina gawena ulah Muharraman mineng tapi hijrah tina hatena henteu. Apan Muharram teh ayat kasus hijrah, ayat terjadina hijrah Nabi Muhammad ti Mekah ka Madinah. Aya Mekah teh poek, Madinah teh caang. Sumber hijrah keur awak urang geura pindah tina poek kana caang, tina bodoh kana nyaho, tina salah kana bener, tina pedit jadi bager. Matak lamun bener ieu Muharraman darenge nu pedit balik ti dieu yatim tulungan, miskin bantuan, nu compo pangmerekeun harta moal dibawa modar. Haban Muharraman ai pedit anger keur nahawan kikieuan teh. Kan ayat hijrah Nabi Muhammad hijrah ti Mekah ka Madinah. Mekah posisinya jahiliyah, Madinah geus penuh dengan cahaya. Nabi pindah Pak hijrah tah urang oge Muharraman teh alat keur hijrah ngomean awak nu pedit geura bager, nu salah geura soleh, nu teu ecreuh geura balik, nu kedul geura daraek. Ieu aya masjid tah engke Bandungan geus Muharram subuh teh bakal pinuh meureun. Ngan lamun engke masjid kalah kabeuki eueuh ieu Muharram sebatas seremonial belaka. Atuh Persis tara, Muhammadiyah tara, bisa jadi geus nyahoeun jerona. Atuh urang osok bisa jadi da urang maroba rakyat anu tungtuneun wayahna teu di kieu-kieu teh hese apal, masantren ge henteu, muka ge henteu, nya eueuh deui alatna Muharraman teh sangkan ngadara renge. Atuh Persis geus barisa, Muhammadiyah geus bisa, tuluykeun dina etana urang NU mah da sidik nungtun rakyat anu bodoh cenah nyaho eueuh deui ku cara kieu. Silih ajenan geunah hirup.
bener. Hah, nikmat hirup kitu mah asli. Pan nyieun masjid teh filosofi teh kenteng teu ngaku kenteng, semen teu ngaku semen, bata teu ngaku bata, kaca ge teu ngaku kaca, tulisan Masjid Baitur Rohim teu protes eta masjid. Nah hari manusia sok loba nu ngaku. Cing atuh kali-kali mah urang teh jadi gula dalam kopi. Gula dalam kopi, kopi pahit, kamana gulana? Di teangan gula. Kocekeun, amis, alus kopi teh teu disebut gulana. Cing jadi gula dalam kopi urang. Kartos Ibu. Gula dalam kopi. Lamun kopi pahit nu di teangan, tapi lamun kopi eta geus amis disebutkeun teu gulana. Raosna ieu kopi, padahal gula nu boga jasa. Nah ari manusia duh nyieun masjid ge akang lamun akang dah kahed sia teh. Sagala teh akang teh. Lamun akang pokona mah tong sok kitu. Tong sok di aku. Kartos. Sabab hirup teh kudu seperti masjid, tarang aku semen, tarang aku bata, tarang aku batu, tarang aku kenteng, tarang aku kaca. Masjid Baitur Rohim selesai Pak. Jadi gula dalam kopi artinya sanajan teu disebutkeun eueuh gula di teteangan, tapi geus aya gula tara pernah jelema menyebut. Lamun dina Al-Qur'an mah surat lamun surat Anas pan aya qul a'udzu birabbin disebut we Anas, coba Al-Ikhlas. Aya teu surat Al-Ikhlas di jerona kalimat ikhlas. Qul huwallahu ahad husomad. Ala jiga tahlilan. Ternyata di dia mah kumaha nyontoan nepi ka jiga tahlilan. Qul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Aya teu lapan ikhlas. Padahal ngaran suratna disebut al, tapi kalimat ikhlasna eueuh di jerona. Nah, manusia nu dipikabutuh ku Allah teh eta aya ngaranna tapi teu kasebut jirimna. Itulah ngaranna Ngusan Bu. Ye aing. Oh atuh da itu panggung-panggung belah itu pan aya keneh hiji deui. Mun tidieu nepi jam 5 terus nepi ka jam 6. Oh rek ka Sumedang urang ge. Lamun Bapak hayang heubeul teangan ustad anu teu boga panggung. Kerasok. Aya urang mah da ayeuna keur diigelkeun ku Allah taala. Heuh dakeun we dangke ge waktu eureun mah eureun, waktu pre mah pre. Ngan ayeuna mah keur meujeunna ku Allah teh diigelkeun dibere kepercayaan Pak. Bungbong ka ditu ka dieu. Jadi abdi ngatur waktu dahar ge hese sare ge hese. Heuh narima we abdi teh. Da engke mah moal tenang. Tenang ge. Moal aya reureuna jelema mah nya. Tah mung pangmeung kuring keur dipercaya, heuh kudu bisa ngajaga kapercayaan. Matak datang urang mah kadegi jam 3 ngan eta atuh da acarana dari jam 4. Ayeuna meureun ka ditu kuduna kuring jam 5 teh geus di ditu. Ayeuna di dieu keneh heuh wayahna we kudu leha teh. Wayahna abdi bubar langsung ti dieu balik, ulah dipegat hayang dipoto. Lila setengah jam kaburu beakeun. Ibu sing sarehat panjang yuswa parak milik deket rizki anggang balai jauh cocobi. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala ngumpulkan orang engke di alam padang poe panjang negara Tanjung Sempurna. Kalau yang diumumkan ku Allah menang syafaatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakitu nu kapihatur bobok sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.